Channel Goong Prasasti Goong da tong dijual. Tetap di bulan Ramadan. Bade ngaganggu waktosna. Atanapi nuju nyalse, abdi sareng rerencangan bade ngawawancara ibu. Anu manawi, abdi sareng rerencangan teh aya tugas di sakola kelompok nyaeta ngawawancara juru rias. Wios. Nuhun satacana Bu. Anu ngawitan abdi sareng rencangan bade naros. Nami ibu saha? Umur ibu sensitif. 32. Alamat ibu. Alamat abdi jadi kan ini sang caroge alamatnya alamat Cidahu nya. Kampung Cidahu RT 4 RW 2 Desa Cidahu Kecamatan Pegadaian Barat Kabupaten Subang. Hari ibu asli ti dieu Aku sanes di Sukasar. Terus naon sababna ibu jadi juru rias? Hobi. Saha wae anu miring dantos sang ibu? Seueur rekan satu profesi. Ti iraha ibu jadi juru rias? Di dilegalkan 2013, tapi sebelum dilegalkan abi otodidak dulu kan abi hobi dandan. Nah, terus sekolah pemantapan 2013. Di mana wae ibu sok ngarias teh? Kemana-mana. Kakulona di Sadang, Purwakarta, Kaletana, Sumedang, Kakalena, Cipunagara, Kemenpan. Harapan ibu kapanina sampai pas kumaha? Sukses. Amin. Biasanya banyak yang pakai. Amin. Kanggo omset setiap sekali ngaliasna sabaraha? Kumaha paketan. Paketan. Kumaha lamun sapaketna sabaraha Bu? Aya 30, aya 25, aya 50, aya sareng cateringna aya 110 juta. Bade minat? Ibu omset sabulana sabaraha? Kumaha panggilan sih pami eta mah pami full misalnya 1 bulan teh 50 juta mah bersih. Oh, satacana. Maaf, ngangguan kos